Rai Arjuna tewangsul tatapa. Oh mulih tatapa. Nah arimena tong muji sia cicing. Cicing atuh jempe sugu dunungan geuleuheun. Ayo dulungan keur ningang di geuleuh ulah cekcok cicing ulah sakala ditaruh dadang teh nyaahkeun deui nya ulah sakala ditaruh ulah loba ngomong malah antong nyampurkeun acan mun bisa mah sakalian dudungan keur bendug kitu teh bekem sakalian kurang montong ngagugus si jebrag dawala sieun aya di bekem umurnya euy tatapa teh naon maksudna maksudna mah raye teh kaisalan ali-ali ampal jimat oh sareng pusaka pansarobah teu aya uluh lajeng ya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tidak tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sareng pansaroba uluh paingan ya paingan dewek diteungeuh eta kasang tukangna teh geuning nya nu matak teh oge anak cilaka bapa kababawa eta ngana cara kada teh sabaraha nya nu matak tong make jeung aya ilmu hana cara kangke mah itu ieu mah bebenyit tepi ka kitu tah ulah salah ngarep pikir aya bahasa sorangan jadi teu aya ali-ali ampal sareng pansarobah teh cenah dipaling ku astajinga peureuh duka kasaha dijualna nya meureun da puguh bakal payu jutaan jadi meureun ka adina si kastop kitu ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin ka urang nagara Giriretna ngaranna teh Dewi Wirginingsih uluh buah ya si cepot buah bener buah paok buah apa nya da eta da gemolana teh menang dibuka ku abdi harita teh buah samping dewe ke digubung dulu hiji teh jadi kalaporan ari bapa deh puputuh mana ari uwa kalau kali ai manawi teh dianggap banyol we kitu eta gaib teh ngan piraku nanging naha atuh kumaha leres we kaula wangsul ti pangtapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah ai ditinggal teh di dinya si cepot keur nyangkerewe dina lahunan awewe jeung pamajikanana geus kawin dulu si eta nuju ono ida we nuju panganten oleh leres eta teh putri raja ti negara Giriretna oh pernah timalan lajeng kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos kapiheulaan ai sangat mengkaula teh cokot teh putrina bawa ka Astina kawinkeun jeung Mandrakomara si cepotna ku kaula teh dipaehan ditandasa leres uluh lanjut lain geus paeh ya Gusti nanasiban nepi atas sudah najis teh kawin ai kudu modar main mah iya ning kitu we milu nyeuseul geus tengkeun dulu geus jep layona nya panginten lain nama parantos beak dihakan dedemit leuweung deudeuh yai
pikahanteun kali lain gaduh upami kitu sarana yai bilih melengkung bekas nyalahan dia kejadian bawi raos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali. Oh geuning nya da Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kangjeng Rama Guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penat. Teu sangka ya barang nuju raos impal wacana saperaptanipun ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih man upami kitu sarana yai bilih melengkung bekas nyalahan dia kejadian bawi raos akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali. Oh geuning nya da Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kangjeng Rama Guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penat. Teu sangka ya barang nuju raos impal wacana saperaptanipun ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih margi di nagara Astina nuju amuk-amukan. Nyaeta maksudna mah nyuhunkeun Dewi Wirginingsih jelaran urang Astina sadayana teh anu kiat nandangan kasaktian ieu Sang Hyang Tunggal Wibawa. Digelarkeun sateh waktos teu ngawidian. leres hartos pisan. Ayeuna parantos dumugi ka ieu tempat. Arjuna. Walah, Saha teh seserowokan. Saha yang? Saha teh sopan? Tu sopan jelema teh saha teh. Nu demo gitu. Nya Sampurasun. Rampes. Saha? Nyai, kaula nun antosan tukang baso. ya Akang rek asup ka jero. Mangga kaula nundupi artosna bilih hoyong baso nganyuk. bejakeun aja kakak. Saha cenah jelema teh. Sampurasun. Urang dieu. Satria Rampes. Rampes. Kenalkeun hiji-hijina saha sampean? Karan kaula Arjuna, kaula Kresna, kaula Gatotkaca. Dupi ieu isi mah abdi pun Semar seuh. Semar, sumuh. Itu dawala kulan. Hapunten kapengkeran. Sae goreng patut teuing hirup teh. Lurupaan teh. Nah. Jelema teh kitunya. Dadak sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi omong-omonganna muni urang beh ditueun Cisewu ge beh ditu keneh. Jauh. Tutur Kang Wani ge jauh. Anu tukang jiga kahum. Anu hareup jiga penguin. Pinguin meureun kumaha ieu we? Nah menakeun nepi ka geus kitu kumaha teh? Saha anjeun satria ngaran kaula Sang Hyang Tunggal Wibawa. Uluh. Sang Hyang ya. Alah Nah, punya ya Sang Hyang haok polotot. Ngaran teh Sang Hyang Tunggal Wibawa. Teu pino. Di mana? Hah? Di mana anjeun? Kaula? Iya jauh. Iya jauh teh di mana? Kaula ti tadi. Nah, ngomong jejang. Di Cibuluh. Keur neneangan doma bibit. Doma. Deket jeung Mang Ading. Nya.
anu nonton wayang teh geuning sok dina sound system anya mah tebi eta resep resep meuli sound system kudu kieu cenah ya hari kitu naon maksudna nyeun datang kieu kaula teh keur ngalalana sangeusna ngalalana kaula teh langsung ngalacau jeung kaituna ngalang wayang ngan para rinuh tungtung mah sagala di alam saja percaya ngalanan ka keur ngalalana kitu aya awewe seurik ngabangingit ai eta awewe teh keur nyeung seurikan layon cenah mah eta teh salakina teh aya nu maehan dipaehanana ku Arjuna leres kitu cenah mah salakina teh ngaranna teh Astra Jingga kulantaran eta awewe geulis ku kaula ditanya sekeng nyai daek dipilihkeun ku pun kakang anu ngaran Sang Hyang Tunggal Wibawa ceuk eta awewe mangga teh teuing da ina salaki parantos mati asal kaula mah minta pangmaleskeun pati weh ka ngaran Arjuna ngaranna Dewi Wirginingsih tah kaula teh janji ka pun bojo anu kakasih Dewi Wirginingsih dek ngulangkeun kana kanyeri manehna salakina dipaehan ku Arjuna nah bener Arjuna anjeun geus maehan jelema ya sing waduh teu salah memang kaula geus maehan si Cepot dosana maling pusaka ngaranna ali-ali ampa jeung naon deui jeung pansarobah bukti si Cepot maling hah saasana ngahukum jelema teh kudu ditek-tek nepi ka beunge kudu ditetarajeun sakamalan hiji bukti dua pengakuan kaopat pacarina saksi buktina ujung-ujung dipaehan aya pamimpin itu patut urang ngajar sinakeuan Gatot Kaca tewak saksi urang ajar wah ributnya Pak ada jangkalah Jawa ingat Satriati mana eta teh nun naon Satriati mana awas nu teu apal we ieu mah rakyat ayana kuningan ya kuningan amuin era aing ujang mun bisa anjeun ulah ke diluhur naon ieu urusan kaula ieu geus jadi urusan kaula nah kaula salaku ulah tamtama negara di tempat saha sanu ngasaokeun saha anu bakal ngayakeun tina